kudoli misalnya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau udah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والله أعلم بمرادih wa huwa lanutawi Allah alladzi kukang ansha nyukulkeun ya ladzi khalaqa tegese ngadamel ya ladzi ma'ru jannatin sakehe kekebonan basatin tegese pirang-pirang kebon ma'rusyatin kang sakehe kang den amparaken maksudun tegese sakehe kang den amparkeun alal ardi ingat dasa bumi kalbati kaya samangka wa ghairu marusyatin lan orana sakehe kang den amparkeun bi anir tafaat salah sakit kalawan yang tanai mamunjuk ya jannat bi'anir tepat kalawan yang tanai mamunjuk ya jannat ala sakin ingat setan kala tawafakokan nakhli kaya tangkal korma wa anusa'a lan yukulkeun ya Allah an-nakhlai ing tangkal korma wa zara lan tatanduran mukhtalifan alekang narima beda-beda ukuluh opo pirang-pirang bubuahanane ya zar amaru tegese buah hezar wa habhulan wijil zaru bil hayati ing dalam tingkah atau bentuke wa ta'milan rasane wa zaitun lan zaitun warumana lan dalima mutasyabihan alaikang narima sarupa warakuhuma opo godonge karone zaitun lan ruman halun yaiku dadi hal wa gara mutasyabilan orang kang narima sarupa ta'mu opo rasane karone zaitun lan ruman kulu pada marangan sira kabeh min samarihi saking buahe kulun idza asmarat kala buahan yakulun qabla naujing dalam sadurunge mateng watu hakahulan pada nakan disira kabeh hake kulun zakatahu tegese zakate kulun yauma hasadihing dalam
dina den panene ya samar bil fati wal kasih kalawan den baca fatahah sodi wal kasilan kasahih sodi minal asinyatan minal ausyuri nyatanya saking 1/10 nisbihi atawasaparon usur wala tusrifu ulan aja ngaliwat batas sira kabeh biadai kulli kalawan ngawekeun sakabeh samar fala yaquli ayalikum syai'un maka ora tetep kadoe pirang keluarga sira kabeh pasuwiji-wiji innahu ing satuhun ya Allah la yuhibbu ikora demen ya Allah al musrifin ikora mika demen ya Allah ing ngongkang ngaliwat batas kabeh al-mutajawizina tegese kang ngaliwat wates kabeh maka ngaliwat kabeh mah daing barang kang ngawates ya Allah lahum kadue al-mutajawizi suk isu poe minggu mana ngecerk hujan kerpeti maju orang hayang ngaji motor kempes di imah eueuh maju rada marah we pamajikan duit teu boga anak geri aduh diajak gaji ku babaturan gratis lah uyang aing orang lamun daritakeun ibadah kosodakoh keur boga atuh biasa tah mah teu pati gede ganjaranna kurang sehat pamajikan nu sehat boga duit 10 juta urang teh tararenang pikiran aya anu ngabutuhkeun boh muludan boh masjid bikin dah 1 juta mah atletik ganjaranana nu bade mah urang keur teu pati boga atawa aya mah ayangan darurat aju aya nu butuheun ka urang bebeja ka pamajikan lain aya duit di dinya di dinya cenah nanyakeun lain naon teh nu muludan menta beres 1 juta mah sangeunahna bae boga banges barasok sudah kalain gitu ya orang tata dina ge janggih sehidup semati geus atuh aya harta mah mun aya di dieu janu ieu lamun aya di dieu lain nu di dinya cek majikan lah kitu obat tang ngomong lah atuh geus urang nu aya di dieu nu di dinya nu aya di dinya nu di dieu ieu mah keur eueuh di dieu bikin dah 1 juta mah berat tak kos itu berat aya mah duit ngan itu nyelap di kantong pemajikan urang kene sebenarnya mah aju ngan dinyana mah emang hese keluarna teu cara dinu urang teh gitu teh urang keur darurat aju hayang sedekah aju urang sedekah bae saya aya gede teh ganjaran gitu kene ieu kayaan darurat ngaji aya keur centrang motorna sehat duit boga atuh leutik ganjaranna tapi motor rada kempes duit teu pati boga haju hujan nah gede ieu ganjaranna cakan ka dieu aing gede berarti ganjaranna orenganan ka dieu ge ngahindar ti pamajikan leutik deui teh mah ganjaran cek baturan sia ieu tumben ngaji tuh aing oreng ngahindar majikan teh bisa ditanya sugan bae teh ngaji teuing mah kebalik ngaji aing sugan ka ngaji hayang bae ditanya kitu ieu henteu ngaji eta sabodonyana ngaji henteu panjang bae lain gitu pernah tuh lah segitu nyana mah asal boga salah we kos kitu bangun ngalendotan diliran bae apeng-apengan geus antepkeun kumaha teh kumaha emang awewe kos kitu eta
bahasa orang bojong kok situ tuh. Wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Gusti Allah teh ngajelaskeun tentang masalah jajadian tatanen. Kabla dituna bakal dijelaskan tentang ingon-ingon nu kamari orang-orang Nasrani, orang-orang kufar Mekah ngabahas tentang hasil tanina nu kudu dibawa ka manehanana ke kumanehanan dibagi-bagi haza ye jang pangeran wahaza ye jang suraka tah ku Gusti Allah bakal dijelaskeun kitu keneh ingon-ingon teh kudu dilaporkeun ka ditu ka para pengurus hasil musyawarah di MPR pleno harita memutuskan tentang sababaraha hukum nu geus dijelaskeun ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal. Tah ieu sambarangan nyin hukum nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun bari bersandar ieu teh cak maranehanana keputusan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nemantak ku Gusti Allah dijelaskeun. Aduh eta kufar kublon sakahayang manehanana bae kembali cek Gusti Allah karena tauhid. Wa huwa Gusti Allah ta'ala zatan sanu ngadamel jannatin kana sakabeh kekebonan jajadian anu dibagi ku Gusti Allah teh heulanan secara global kabagi dua aya jajadian nu ma'rusat aya nu ghairu ma'rusat. Ieu kabeh jajadian teh lain nu ngajadikeun ananang makhluk sanajan eta jajadian teh secara syariat mah meunang melak manusia tapi panu ngajadikeun mah tetep menang aing cak Gusti Allah. Ulah asa menang sia jaloba jelema anu melak tapi ku aing teh dijadikeun mah teu bae. Loba jelema nu teu melak tapi ku aing dijadikeun mah pan jadi bae. Zaman kamari ieu keur meme modern ieu zaman indah jasa mana kaindahanana saha anu melak jambu jeung eueuh tapi tangkal jambu rarentul loba jasa saha anu melak buah jeung eueuh tapi tangkal buah ambalaya haju kulantaran nu melak kabehan asa ngabogaan nu mantak kulantaran asa ngabogaan kabehan anu ngajual nu ngala di mana-mana aya angin kumpul salembur kabeh kadinya perebut mulung zaman nikmat jasa tah melak apa? Saha melak jambu baheula tanyakeun ka aki-aki moal aya. Kana teh jara radi atupan nyana dahar ngadahar jambu, sanggeus ngadahar jambu batu teh jambu siki. Ajupan nyana ngising pan ngisingna ge ka leuweung, ngisingna ka huma ka sawah, ka kebon, haju ka hujanan, eta hasil ngising jara radi. Ka kawasan Allah. Kuari barang ngising na di imah masing-masing eueuh nu jajadian eueuh mentak indahan baheula sida ngadahar kitu naon ngaranna kocapi ngadahar kocapinya na teh ditereuy abeh seubeuh teh ditereuy sikira ge geus sentul ta kocapi pokona tereuy bae jeung aman baheula mah aman. Oh masalah ja dokterna ge ngadahar kos kitu. Nah, rat peuting gisuk-gisuk ka kebon, ngising kabeh.
menang seminggu aya hujan berat jadi jadian rambutan jadi kocapi jadi saha nu melak ya Allah ngan kebon bae kebon mang anu ai buah ai tangkalna nya ge emang mamang melak henteu cagana teh atuh berarti manusia nu pangeran urang bulung bae kabehan mulung nyana ge nu boga kebon mulung teu bisa ngajual sebab nyana ge teu melak buah gitu kene kocapi gitu kene rambutan gitu kene jambu gitu kene tacak Gusti Allah eueuh melak wae dijadikeun aya nu dipelakan celok jadi pae ih mantak awas nu ngajadikeun teh aing cak Gusti Allah tancepkeun ka jero hate sia naon eta nu mantak dikitukeun ku Gusti Allah ulah semena-mena ulah sakahayang nafsu sia utar atur halal haram ka dieu ka ditu panang aing ngajadikeun ge kumaha atuh kudu sok sieun hukum sambarangan sia mentak diawali ku kieu heula kembali ka asal tauhid ca Gusti Allah sia deh Gusti Allah teh anu ngajadikeun tatangkalan ka kebonan jannatin ngaranna ma'rusat tinu ngampar di taneuh dimimitian ku bonteng ngampar di taneuh samangka ngampar di taneuh kacang ge ngampar di taneuh baik eta teh kacang cabut maupun kacang nate termasuk kacang panjang ngalampar baheula mah jatilok diturusan kacang teh dihandap ya harap kakara kuari bae barang aya urang berebes tetep bae ngaranna marusat bae teh marusat bae cabe teh marusat ngaranna ngampar di handap jago ngaranna ngampar di handap artina tangkalna teu berkekuatan marusat ngaranna ya jagong ya cabe ya gitu tangkal bangsa tangkal gitu kucai segala tangkal gitu naon ngakangkung baim termasuk karena anu buah nu gede teh anu panjang teh naon ngaranna kukuk buah kukuk buah waluh buah bonteng buah samangka eta marusat ngaranna nang saha tah sia ngajadikeun sing hade nang aing cek Allah awas ku abeh nang aing jelema melakukuk metetet bete daek bagus-bagus tidak bagus-bagus melak deui tetep bae metetet bae melak deui tetep bae salah melak cak kolot baheula mah melak kukuk masing hade hiji teu meunang bari diuk iya tuh kolot baheula mah di mana jadina ge lamun bari diuk engke nurut buat engke cenah eta buahna teh ngarengkol bae kolot baheula mah kosil nangtung sia melak kukuk mah nangtung set hiji nomor kadua ulah napas itu kolot baheula mah aya pamakena ulah napas ya bakalnya bagus iya atuh boga pamake aju make bahasana naon menyem-menyem na aya mah bere ku aing engge poho deui melak kukuk melak cabe sing ade eta melak kukuk melak cabe bae mun kaharep bae kitu tah mun kaharep mah beres kudu mundur atuh geus pamakena eta mah kolot baheula mah mundur sia melak cabe mah trek mundur urang maju bae kaharep ya tarohan ya datang ke bagus bae mun teu budak kuali mah teu nyahoan cara-carana ai kula pan baheula tani ngangon kebo kula baheula ngangon embe lamun embe rada kurwe pencit angel kagede pencit habak aju geus bangsa minggu ieu pencit deui aju ieu pencit deui urang datang ka imam mesnya ka mana beak tah ieu mah rusak nang Allah si hade dicontohan ku Gusti Allah samangka ngampar bonteng bae bonteng budak kuari mah teu jahoeun urang datang ka kebon tek neuleuh bonteng hayang ka kebon teng eta urang tutupan make talpok ulah napas tutupan trek ngaleos urang ka ditu teu kudu kebel 5 menit balik deui ka dinya ujianna segede kieu nu di luar mah teu nyahoeun udah tahu kayak kieu pokona mah aduh
tapi lain bohong eta lain bohong asal ulah ditoel lamun ditoel burung aya bonteng kurang toel congokna tutupan datang kadinya buka deui koneng kos kitu bonteng mah tutupan make taloko plek tinggal ke 5 menit 10 menit kadinya gede sorangan tuh anu bisa ngagedean nang Allah eta hebat jasa kurang ditutupan deui tek terus urang ngaleos kadinya deh balik deui kadinya gede tutupan deui kurang ngaleos deui kadinya aki-aki geus teu bisa didahar kolot bener jadi gitu eta pengalaman keur baheula tadi teh kos kitu urang hayang nyayur kukuk bareng datang lah kakarak segede kieu ye tutupan ku urang tinggalkeun 10 menit kadinya deui gede Masya Allah eta zaman baru budak kuari mah ulu nyahueun kos kitu aya jelema melakukuk tecep koneng salah berarti katoel cep deui koneng deui nang Allah ngonengkeun walaupun pada kitu dasar nama salah adat tetep nang Allah jaga nangis lah aing moal melak kukuk deui bohongan kararoneng bae kriting teu beres hujan breg aing menang 3 poe 4 poe di sisi mana jadi mah kukuk bagus apa teh kukuk jadi sorangan wow gede wah Masya Allah kembangna loba teu diganggu kunyana ge jadi-jadian ieu wah naon balaya wah bisa ngadahar bisa ngajual jajadian ngahaja-haja urang tah nungguan jajadian hese baheula nu mantap buah daging buah ganda rasa buah kaweni saha nu melak tilok beak teh kajen kukumah buah golek buah kaweni dan lain sebagainya anu melak buahna Masya Allah datang ka daun teu kadeuleun ku buah kabeh keur encan aya buahan mah eta teh tangkal daun buahan barang buaya buahan tama tangkal buah daunna hebat ikan marusat dari Allah urang deuleu kasempatan ka ditu Karawa Kidang baheula mah bu neuleu kucai bayem neuleu kangkung Masya Allah ngeplak resep jasa neuleu oyong neuleu bangsa naon kitu ngaranna anu paitenan paria aya nu panjang teh paria lusuk make batu teh ka dina naon teh paria belut wah ngampas subur darah itu sebab aya cai kuari sarua mang kunaon teh dipelakan eta nah saya ngaya pembebasan we tereh ka duit iya tuh dipelakan angel sakana ka duit lah nah hideung awak dan duit saeutik mending dibebaskeun bae sekaligus juta ka ditu na pan teu boga kajen ka ditu mah anak lah kalanti siku jelema kuari mah teu mikiran anak teu mikiran incuk nu baheula mah aki-aki ge melakalapa ki kunaon melakalapa iya tuh kajen atuh aki umur sabaraha 70 ai umur kalapa osokna ka buahan sabaraha 5 genep 7 iya ka umuran teh lain jang aki jang anak incuk aki-aki hebat aki-aki kurang ki kunaon teu melakalapa teu moal ka umuran kaburu modal aing atuh lain jang anak incuk ieu tih sebodohnya anak aki-aki bolohon wah dikarari itu aki-aki ye panjang lalakon aki-aki teh baheula Masya Allah ih pohara teh pola pikir dirubah ku Gusti Allah nah iya menang Gusti Allah ngajadikeun jajadian kekebonan marusat nu ngampar model tadi nu ngeunah maupun nu teu ngeunah keur carita nu ngeunahna cara tadi geus puguh di kebon teh eta mah cecendet Masya Allah loba jasa cecendet katokak loba jasa teu dipelak di ambalaya teh di kebon teh nu ngaran suwek nu ngaran badur ambalaya pahini kuari mah mun teu nyaho mah suwek jeung badur teh
bisa-bisa badur pajar suweg ku jana aju ku jana diala geus siap kuburan mah sing hades ya tah eta zaman ya Allah zaman mun urang ka kebon teh segala rupa tatangkalan aya geus puguh bangsa paci-paci dan lain sebagainya bujang kaget deuk ngalanaon urang di kebon saha nu melak ja eueuh nu melak masyaallah karim urang datang ka dinya teh cecendet manigeus arah rasak teh dialaan ku ari mah hayang hiji cecendet bage tangkalna jang obat kencing manis hueus lain hese deh hueus hese saat babari baheula teu asa jadi obat ku ari barang hese jadi obat jambu batu bejana jadi obat ayo coba cecendet jadi obat anu baheula masuk pake ngarujak teh ku urang teh anu gitu cangkudu loba ku ari di mana tuh aya cangkudu jak ku ari mah geus berubah tadina tangkal cangkudu ku ari mah jadi putri jadi putri Puri Jaya baheula tangkal cangkudu ku ari jadi Puri Jaya baheula di itu tangkal cangkudu sagala tangkal tongtolang ku ari mah jadi kitu perumahan rajeg teh nah kos gitulah berubah nah ita tangkalan nang Allah cak Allah sing hade tekadkeun sia wa ghairu ma'rusyad jeung nu teu ngampar nu aya tangkalan timimiti tangkal nangka di dieu mah dijelaskeun korma termasuk tangkal buah tangkal rambutan berbagai tangkal-tangkal nu aya tangkalan we sing hade aing nu ngajadikeun cek Gusti Allah tekadkeun awas kulantaran aing nu ngajadikeunana atuh sia ulah sok sahukum-hukumna kudu deuleu atuh ku sia mana nu halal mana nu haram sing hade ta eta teh ngaran-ngaranna ge ngaran-ngaranna nang saha ngaranan baheula urang teh nyaho ieu naon ieu cente nang saha teh ngaranna cente urang pan teh nyaho eta ari ieu derawak teu nyaho pan buah kuari banyak hasan nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah gua harus tapi urang ngangkat tembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula ku urang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun ku urang henteu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kurang gitu atuh babacaan atuh puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakeun kudu teu ikhlas Fatihah ngiribeuteung meta cai ka nu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakeun fo inungkeun kana nyeri beuteung pae bacakeun Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayang nyaho ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeus sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya make minyaknya saya make minyak oh iya horeng make minyak kambeut aku irung urang kitu kene nu bau saya rada lain deui rada lain deui oh iya
Jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak orang. Eta irung. Kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca sholawat, zikir jeung babacaan malaikat turun, malaikat sayarin ngaranna. Artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat ka dieu aya nu ngaji di dieu ka dieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi ka dieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat ka dieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang. Lamun cak malaikat ulah ditahan, malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh, tapi diulah ku malaikat. Geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat, jelema teu ditoel ku malaikat, teu daratang. Kok bisa kitu sih Kiai? Oh, malaikat teh ngambe. Ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar. Lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mantak teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh si ieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang peureum teu nyatet mantak zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit ya seungit cakana ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba malaikat jauh coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru aladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlilnya nah la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ini bau cek malaikat jangan bau udah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit ka dieu oh jah heueuh ka hayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pacar alagaan bener sia sia tolol aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantap
geus teu aya deui masuk cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek geus aing mah kadinya lah cek malaikat moal kagak tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh teu ikhlas Bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geuning nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas Bismillahirrahmanirrahim inum geuning kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari mah jadi beteng kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengit tambah tapi cai sumur aja dibacaan Fatihah kudu ikhlas pan aya malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkan milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut kunyana set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih gua keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh bum bau malaikat nage bau ikhlas keur coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman tamman dan aluhi loqad wa fariju loqad ka malaikat. Aya nu babacaan. Bau. Datang malaikat bau tan. Bau. Emang naonnya? Hayang warungna maju. Bau jasa ya. Bau orang kesus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh, itu mah sholawat lain sembarangan teh salat eta. Waduh. Wah, eta mah lamun dibaca. Sholawat eta mah muharram we. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda. Beda jotosan. Ha. Dikitu ge teh tadi sholawat tah. Ya, supaya nempel di malaikat ka dieu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Tinjukeun ku urang, atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jelema ka dieu. Eta malaikatna nempel di dieu. Orang wirid sak mereka bau emang benar pelet pakai ngawirid iti atuh baueun atuh sholawatna bau pakai ngawirid barang bau atuh bau cek malaikat gede gue kuat cek kan aduh ya gaji aing usim tiis kos kieu ya carita batin teh kos gitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang. Tuh, lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon? Lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah. Malaikat bae nu ditugaskeun kita mendampingi nyana teh geus seungiteun.
ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dia nama jadi daek kabelah dia jadi nikmat nginaheun malaikat sengiteun cak malaikat sengit amat ieu segit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyahoeun nyana aya waliullah kieu bae keur cicing bae jelema di jalan ndeu kanyana saenggeus teh kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu teh dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin menta-menta dek dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kiai teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyahoeun ku bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasem-hasem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jajang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia de nu 300 bisa fakir miskin segera tak eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dibikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking nah pohoan dipake meuli lauk dipake meuli beas dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah di jero cak anakna bah nyari beuteung kunaon teh sia geus ngadahar lauk eta jelok eta mah jelok teri abana ka jero abah ge rada karasa cenah cek manang ajungkel dong kurang akhir beuteung ngadahar naon urangnya atuh kalajengking pan tadi nyakip di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tandu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi waalaikumsalam kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japu ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak be urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe ge tring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mana nya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah du bogo wae burung Lampung bangunna ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat sengit tah supaya urang sengit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat sengit bagi aduh geus malaikat nu saejeun kade sengit ye sengit dari uk saya dirinya dari yuk nyana dirinya nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tadina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya
kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek bentek jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun sampai bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta eta keur carita dijabarkeun ta kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek meureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana kada batak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun ge coba ge di Fathul Muin di unggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit yeuh eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cenah naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus neuleuk teh gilaeun nya na ieu teh naon sakieu geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangeun kan mantek ente lamun deuk kitu salat sing hade deuk wiridan ceuhil atuh rusak nyatas ngadahar jengkol nya didinya aya deui cek malaikat wow babatur ada kagak ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam babacaan nu cicing di urang nu antak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah aya kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai teh hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pamajikan urang manyun bae urang maca sholawat bae lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilah sial tuh pemajikan goblok guys cek malaikat bareng kiamat tadi sholawat katutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge cek malaikat teu beres ieu eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentek tiup atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaple jurig aya di dinya ulah samarangan tuh mantak nih lain sa tiup-tiupna wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngamparn teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah
tambahan deui ieu mangatokeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak latangkal korma padahal tadi geus garo marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah coba ku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyeun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sarare hese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese berapa kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping Siangli dan lain sebagainya weh loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letah urang beda jeung letah urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongeun pir teh lain letah urang teh mah kos kitu mah tuh letah urang mah emang letah teh tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere teh tempe masyaallah tembang dipanggang jeung teh tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu mah dahar pohara jasa poho ka eureun aya jurigan ieu mah dahar jeung naon emang sia dahar mah mun dibuk-buk teh kitu waduh jeung tempe cenah tempena ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeulem emang ngeunah jasa tanding cek emang nyana mah ti leutik dididikna tempe atuh tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tatadina di paraban endog ti leutik atuh gadena beuki endog kulantaran tatadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ye anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia hayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya tuh urang Amerika nu mantaknya resepkeun roti atuh biasa urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui mah cekna geus teu kula aing hiji wae ye lah gagarateun 3 cekna geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang isi beak tah mah cek urang Padang tenang sebab dididikna teh tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung nanaon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna ku hari barang dahar jeung daging parendek umur geus garanti deui goreng mah jeung uyah we habak lah gitu
tatangkala dan Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warruman mutasyabihan zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab ku ari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab nage tangkal zaitun mah aya di Thaif sedangkeun cuaca Thaif pasarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai eta Thaif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya sagala terong di Mekah teh sagala aya bonteng di terong di Mekah teh sagala aya kitu samangka ku ari mah malah aya dangder aya hui di Thaif sarua jeung di urang Thaif mah masyaallah sarua percis we taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Thaif mah malah kurma Thaif paling bagus jajadian biasa para nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu naon kitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina meunang di surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang makan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek ta eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gedena dalima sieun tapi orang gede gitu mah nya eta ku subur-suburna masyaallah karim mana deui wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna mah akur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sembarangan nu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak tina tatanen encan ingon-ingon engke matak Gusti Allah kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aingin aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na iza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu. Lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae. Geus teh kaharti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu. Wah haraja salila. Hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu. Bikeun ku anjeun hakna. Ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedangkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedangkeun ieu mah pan ayat-ayat bakiyah
di Mekah makan can wajib zakat, tetapi ieu teh geus menuju kana zakat. Mantak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakatahu, padahal ieu teh ayat makiyah sedangkeun diwajibkeun zakat kapan di Madinah. Berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat? Bongkar tuh deuk kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah. Hayu coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh. Dia kemana lompatnya coba? Urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab, atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu, ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah. Anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam. Ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing. Geus kulantaran kitu tuturkeun aing, prakadirna kulo dahar kumaraneh kabeh min sabari buahna silakan. Tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat, sedangkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah. Ieu ayat makiyah. Kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra, moal ka betra. Moal komo sok kredit, moal bisa puyeng ku kreditan. Atau nu di partai moal bisa. Moal puyeng nya nah hayu-hayu partai bae. Ngamatak badlul wusi teh mah ulah aya patulapat tali jeung partai, ulah aya patulapat tali jeung organisasi, ulah aya patulapat tali jeung berbagai permasalahan, ngerahkeun seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu, otakna jangan bongkar permasalahan ieu. Nah, semal bisa tah. Kahiji nomor kaduana ieu aya kulu min samarihi iza asmara. Cok dalahar ku arajeun ka betina buahna di mana buahan. Di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak. Geus lamun memeh asak mah eta teh didahar ku urang, eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna. Atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen. Eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala urang kemudian didahar heuh masalah jawajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi, kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen, mulai dina panen kakarak wajib zakat. Ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat, kemudian kurang hayang ulah di zakatan, ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tangga zakat neuk nya kos kitu los hajo kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyaritakeun doraka endek sih moal sia tah masalah endek mah Allah geula setik memeh panen ku urang poekeun giling dahar. Heuy mang eta papancan di zakatan ya panen ge cenah tuh nya di zakatan dina Al-Qur'an na ge wa atu haqqahu yauma hasadi engke geus di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu nanaon bila naon teh kos kitu teh teu nanaon ngan lamun niatna endek moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anen ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakurana ge wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah jancan panen can naon di alaan bae datang ka beak jadi teu zakat henteu geus aing mah moal zakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i
Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktu nauma kanun domina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan taluk nandek taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah naalukeun bae ngageus leuh toh mantak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wa dzarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorof teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nu nuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nuduhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utliqa yansarifu lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu yauma teh ngoidan limadalla alail amru ai amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarake kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tankiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yauma teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalap teh eueuh deuk nyeun imah pahat ge eueuh deuk nyeun imah ragaji ge eueuh atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan kakarak bisa dirogok timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait idza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar geung deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun aing ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan bae tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha ieu nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng kieu cenah mah ngaji boro-boro sia ieu puyeng
Iya mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh. Keur carita kisah-kisah rada babari ketika patali jeung hukum Masya Allah. Aduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr. Lamun ieu fiil amr wajib apa henteu? Lamun wajib sia kudu ngadahar. Mun teu dahar urang teh doraka. Wah, cilaka ieu mah. Waduh. Aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas ya. Wah. Aya kadu kulu wajib sia ngadahar. Mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia. Wah hei si kiai amat sih. Wah haram ieu. Aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy. Kulu wajib sia ngadahar peuteuy. Woi aing mah beuteung muter neraka sia. Dina Qur'an ge kulu. Ti dituna min samarhi idza asmara di mana geus buahan wajib sia ngadahar. Kiai asana kiamat ya hukuman. Siapa teu ngaji aing mau ngaji. Asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji. Tara kula sambarangan. Geus ieu amrna apalil wujub, apalil ibahah, apalil nadab. Masya Allah. Ieu mah carita hesena bae kula ge hese. Aing caritakeun hesena doang. Ini hayang nyaho ka heseanana kos kitu. Ieu penamar-amar keneh. Aja ieu bisa jadi mun ibahah, lil ibahah, di mana nyokot ibahana? Tai puyeng. Dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i. Kiai, kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i. Siapa? Sok salah bae. Bajan Syafi'i tetanggana deui. Ya Allah. Geus tina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara. Kadieuna di tafsiran qoblan najji artina memeh asak. Artina memeh asak teh memeh dipanen. Geus samemeh dipanen mah didaharan ge teh kudu dizakatan. Tapi kadieuna sing hade wa atu haqahu yauma hasadi. Tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang. Sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang. Aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa. Weh, emang ijtihad teh dibatas, teu dibatas. Malah tuh bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu nah menguasai sabarafan. Aya syarat-syarat ada ijtihad teh. Ulah kena jago-jago me. Hei, urang ijtihad ayeuna mah waspekoru haram. Li'annahu tumbadusot karena sapeker ieu manjangkeun sora. Wa kullu ma kana kadzalik bahwa haramun yuntiju as-sapeker haram. Kade sia. Kade jeung aing ngajina ieu mah teu kudu make sapeker haramun ku aing disoekeun begeut sia ku aing sia. Ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan. Wa ma huwa sapeker? Gitu. Maaf, ai sapeker teh naon? As-sapeker huwa hadidun. Sapeker teh beusi. Atuh beusi mah tuh ngabalaya di ditu. Oh, yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta beusi sora. Jadi berarti sapeker eta anu osok ngaluarkeun sora. Sorana tina beusi apa sora ti batur? Ih, keheula nya. Engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti beusi? Ih, ulah sok kitu. Sia ulah sok kitu soekeun sia ku aing. Hah? Aya hadidun yakhruju minhu sawt bata ieu besi hajuku urang diketrok tah eta sora dina kaluar tina besi. Aya sapeker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia dipencet sia ku aing. Ieu keur carita mamantekatan. Nah tasawur heula sing bener sia heula pikir heula ku sia. Ayo terus kasih pun mah haram becaknya na. Aya HP boga? Boga. Aya sapeker teh leutik teh mah. Takol sia ku aing. Tah mah percis kos ceramah teh tah jeung Haji Podoli, make kontreng. Heuy, pada teh gitar nu haram ge nu gede. Ieu mah anakna. Atuh Haji Podoli ngagecrek wae terus. Sarua bae ceknya na, horeng nu gede nu haram nu Oma Irama, aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teh haram. Takol Habib tinggal Habib. Nyawan kang ngaji teh mah kos kitu. Ieu keur carita lain neuk nanam hese horeng ngaji. Kula mah nyaritakeun hesena ngaji.
hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speaker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawa mah nanaona ulah maksakeun atuh ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina lamun cara pencaya budak-budakna alah cenger ya budak cenger sepak bae ge budak alah geus kakarot bae bisa pencawa tanya tukilan nek tasawuf bae nek haramkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusan ada tasawuf mah pribadi silakan lain deui atuh jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cak muridna mama hayang lauk naon kakap mama mah ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masya Allah goreng yes butut datah jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungaheun muridna teh neuleuh mama deuk ngadahar kakap begitu endek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemis ya mun hayang naon ya hayang kakap ka muridna bungkus pikeun cak muridna mama atuh sanajan dibikeun ulah aya ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikeun mama amun deuk dibikeun atuh laukna teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna gede bikeun bae atuh lamun deuk dibikeun saparo ulah kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye tuh hese capek saminggu gitu geus bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikeun haram jeung mama mah eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram gitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake karesep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramaen resepeun kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar dipake karesep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos dari biasa lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu mama masuk kitu sia masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk gae ku aing didahar deui asa ulah aya bara main oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakap atuh bareng kan jeung aing mantek tadi tak lamun si hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu geus sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun nah jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kapan lamun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da oh engkena kadituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur de nya ahli norekat naik mobil
kan kos gitu. Mobilnya bagus deh, sial. Norek katongko mobilnya bagus ongko. Geus bae suzon. Oh, atuh mal anggeus-anggeus datang ka Ira ge kos gitu. Hasud bae nu aya. Maning teu leuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih sauk nu aslina. Lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho. Ji, atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih. Ji, atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih. Eta jadi keraton kerajaan di Syekh Sarif Hidayatullah rajanya na. Raden Patah Demak atuh raja, atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja. Di samping jadi raja betul kok jadi wali deui. Oh, atuh aya guruna, mantak teu leumeul lagi kadona sauk. Ulah haju ngaharamkeun sapeker. Emang salah ke henteu salah. Ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya honyana cara tadi lauk haram jang aing. Poe eta isu penting. Ah kiai mah sok kitu sia ulah loba omong. Ulah loba omong heula. Aing mah make Quran, tacak mama teh ya. Aing mah make Quran, gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an. Gitu, waduh mantap moal aya wali bodoh, lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres. Geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sapenit dipake ku nyana beda-beda. Kok bisa kos gitu sih? Mantap teuleum geura ge ka jero bakal nikmat. Nah, kulu min samarihi iza asmaratu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusrifu ulah ngaliwat batas ulah lelewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf. Maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna? Hartina israf teh adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun. Urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf, tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf. Kok bisa kos kitu? Ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej, cek Ibnu Jurej. La yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu. Nyana kebenaran ikir jazana ngalakorma. Pas nyana ngalakorma, inget jana ka ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Nyana sumpah. Cek manehana la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu. Tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah. Akhirna aya jelema datang ka dinya. Fatama. Di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui. Adina datang kade anu walakor mah ieu dibere deui. Aya anakna kade aya pamajikanna. Aya kade kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya. Tinggal boga imah bae bengek. Aduh, isi mana? Kumaha tamu gitu. Anak kincuk apa yang dibawa kabeh. Ieu sarua. Ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan kor. Nyana kan sumpah dibikeunan. Pas datang ka magrib beak. Dibikeunan kabeh. Geus sakena buriang buadina. Beak kabeh geus. Geus saya beak sama geus. Urun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pabajikan jeung anak teu kabagian. Ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anakna nanya bah ai korma mana pan cenah ngalakor mah beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadahar ai ka mente. Eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus. Eta teh israf ku kitu ngaranna. Ngan israf anu asli mah lain eta. Israf nu kumaha? Israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah. Eta israf. Mantap cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku bas zahaban fa anfaqahu rajulun fi ta'atillahi ta'ala lam yakun musrifan. Lamun jabal abiku bes wari tinggal ngaran. Lamun gunung abiku bes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan henteu israf tama cek Kanjeng Nabi. Tapi
walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh nu kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasjidkeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf israf teh nu kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasjidkeun pondok pesantren teh israf surga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu ka bujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf kalau mau gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak kena ngadaha ulah haju dibikeun kabeh. Waalaikumsalam. Kak, aduh, balik dagang. Untung enggak? Untung. Sebenarnya untung napa ieu? Aya 5 juta mah. Haju mana duitna? Disodakokeun ka. Kak. Atuh kira-kira sudah loba omong, aing ka surga sia ka surga, lain surga kitu, Kak. Urusan surga mah surga bae, tapi ieu pan urang ge boga dapur, Kak. Disodakokeun ka saha sedekakeunna? Eta yatim. Yatim di mana? Tuh salakina mah teh aduh. Tah beureun lain yatim mana yatim ulah loba omong, aing karunya ka yatim jeung ka mana? Atuh mah kebal-kebal dikawin. Tuh enggeus. Tolol yatim horenganan kawin deui, sial. Mentak sing ada teh beusi aya awewe salakina karunya teh yatim sing ade. Mana deuleu ngora apa kolot? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam.